A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain. Walahu lan iku tetep kaduwe guslun fardoni utawi pardu roro la yasihhu kang ora sah ya guslu illa bihima angin kalawan fardoni. Al awwalu utawi kang awal an niyatu iku niat makrunatan hale den barengaken bi awwali juz'in kalawan kawitan juz yagsilu kang ngumbah iya wong hu ing juz'in min jasadihi saking jasade wong. Wayanwi lan niat al-mugtasilu sapa wong kang adus rob al hadathi ing ngilangkeun hadas au fardol gusli atawa ing pardu adus atawa mandi. Saetan batuk. Aku bahagia melihatmu muriang. Aduh asal. Au nahwa zalika atawa seumpama mengkono robul hadas. Wasani lan utawi kang kapingdo tamimu jasadihi iku nyurambahaken jasade wong. Ta'mimu jasadihi iku nyurambahaken jasade wong zohiron ing dalam zohire pakot balaka wa sya'rihi lan rambute wong zohiron ing dalam luare wa batinan lan ing dalam jerone bil ma'i kalawan banyu marrotan kalawan balenan wahidatan kang sawiji. Wa yajibu lan wajib alal mugtasili ing atase wong kang mandi ayyata asara opo arep yen tah ngabetenkeun ia mugtasil hatta tan fatiha mala arep yen tah narima ambuka halqatu duburihi opo kekero dubure mugtasil. Wa yagsilalan arep yen tah ngumbah ya mugtasil ha ing halqah anil hadasi saking hadas. Wa alal unsalan ing atase wong wadon antagsila opo arep yen ta ngumbah ya unsa ma ing kulit yazharu kang zahir ya ma minha saking unsa ing daku diha ing dalam nalika dodoke unsa ala kodamaiha ing atase dalamakan rorone unsa aidon halemani. Fa inna zalika maka satuhune mengkono mazkur kullahu tegese sakabeh zalik min zohiril jasadi iku tetep saking zohire jasad. Falau taroka maka lamun taninggal ya wong fil gusling dalam mandi walau nisyanan lan sanajan iku lali lam yasihha maka ora sah al guslu opo mandine. Wal afdalu lan utawi leuwih utamane ayagsila iku arep yen tah ngumbah ya wong hadzainil mahallaini
ing ikilah iki panggonan roro. Hadzainil mahallaini ing ikilah iki panggonan roro. Qabla jasadihi ing dalam sadurung jasade wong biniyatin kalawan niat takhussu kang nang tukeun iya niatin huma ing hadainil mahallain goiron niyati salian niat ala baqiyatil jasadi ing atase sakakarine jasad. Alhamdulillah ya, dina peting ieu urang dibere daek kumpul dina pangajian. Di saat suasana nikmat dipake hees, mantas hujan bari batuk bae asana ngeunaheun ngaringkuk. Cek nu lapar teh asana ngeunaheun ngadahar mie. Cek panganten anyar asana ngeunaheun marende. Tapi kenyataanna urang alhamdulillah dina detik ayeuna urang aya di majelis taklim ilu pangajian. Berarti urang meunang pitulung ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Hatak terus bae bersyukur urang ka Gusti Allah dibere pitulung. Aturan mah ngaringkuk cek Mang Oji. Tapi disalametkeun ku Allah ka majelis. Bangun embung urang mah disalametkeun teh. Nah, kamari masalah kewajiban mandi. Ketika junub wajib mandi nalika rek salat. Boga junub rek salat wajib mandi. Boga junub rek maca Quran wajib mandi. Gesaat getihna nalika rek salat wajib mandi. Nalika rek maca Quran wajib mandi. Tapi rek puasa mah teu kudu. Ngen yang penting aya niat teh pentingna. Kumaha ieu mah geus saat hedna dek langsung diwati ulah. Mandi heula pamajikanna. Beres mandi tumpahkan. Beres ditumpahkan mandi deui wae. Nah ieu mandina kumaha ieu kuaring geus nyaho nu ngawajibkeun mandi teh kuari mandina ieu kumaha ieu walahu fardhon ila yasihu illa bihima walahu jeung tetep pikeun masalah mandi teh pardoni aya dua kaparduan la yasihu anu mana moal sah mandi teh illa bihima kecuali ngalakonan ieu rukun anu dua. Nah jadi rukun mandi teh ngan aya dua wungkul. Sarua bae apakah ieu mandina mandi wajib atawa mandi sunnah tetep bae ieu aya dua praktekna. Rukunna aya dua. Tuh. Jadi praktekna mah sarua bae. Rek mandi sunnah, rek mandi wajib, praktek nama gitu-gitu bae. Nah. Al awwalun niyatu anu pertama rukun mandi teh nyaeta niat. Nah, jadi urang kudu niat nalika rek mandi. Rek ngilangkeun junub kudu niat, rek ngilangkeun hukum haid kudu niat, rek ngilangkeun hukum nifas kudu niat. Niatna iraha makrunatan bi awwali juz'in yagsiluh min jasadi. Niatna teh bari dibarengkeun kana awal juz anu dikumbah. Jadi lamun urang mandi teh mulayana ti sirah heula berarti ti sirah niatna barengkeun niatna palebah ngumbah sirah.
Lamun urang awal mandina terek ngabanjurkeun badan belah katuhu heula, berarti niat mandina dibarengkeun jeung banjur badan katuhu. Lamun urang ngamulayan mandina teh ti suku heula, berarti niat mandina palebah ngumbah suku. Tah jadi pokona mah di mana awal juz anu dikumbah eta tidinya niat mandina. Jadi masing-masing tah. Bab dina mandi mah henteu diwajibkeun tartib. Henteu, bebas mandi mah. Rek tisirah heula anu dibanjur, rek dihandap heula anu dibanjur. Nah didinya wayan wil muktasilu jeung kudu niat lamun urang mandi niat rob al hadasi niatna ngilangkeun hadas. Jadi niat mandina nawaitu rob al hadas cukup dah. Andek diperjelas nawaitu rob al hadasil akbar. Nah, gitu. Ulah nawaitu rob al hadasil asgor. Bab ngilangkeun hadas leutik mah ngalawudu, ieu mah rek ngilangkeun hadas gede. Au pardol gusli atawa niatna nawaitu pardol gusli sejak kula ngalakonan pardu mandi atawa niatna nawaitu ada al gusli atawa nawaitu wajibal gusli atawa nawaitul guslalis sholati sejak kula mandi pikeun salat atawa nawaitul guslal wajiba sejak kula mandi wajib. Eta ge cukup. Nah, eta niatna. Wasani ta'mimu jasadihi zohiron pakot. Ari rukun mandi anu kaduana nyaeta ta'mimu jasadihi zohiron, ngawalatrakeun badana, ngawalatrakeun jasadna zohiron wilayah luar wungkul, wa sya'rihi jeung bulu-bulu zohiron wa batinan luar jeung jerona, ngawalatrakeunna bil mai make cai marrotan wahidatan sakali kumbah eta kawajibana. Jadi rukun kaduana ieu awak urang badan urang kudu kakumbah ku cai. Kudu kakumbah. Wilayah badan anu zohir kudu kakumbah jeung bulu-buluna, bulu halis, rambut, sagalana luar jero kudu kakumbah ku cai. Kudu kakumbah kabeh. Mun aya anu henteu kakumbah atuh teu sah. Wa yajibu alal muktasili jeung wajib ka jalma anu mandi aya ta'assara nyaeta kedah ngabetenkeun kos endek ngising teh dibetenkeun maksudna hattatan fatihah nyampekeun terbuka halqatu duburih kekerod liang non. Nah eta supaya kakumbah maksudna, sebab eta teh termasuk zohir kene, termasuk wilayah zohir, wilayah luar. Tuh. Nah sanggeusna dibetenkeun wayag silaha anil hadas didinya kumbah didinya teh. Wa alal unsa jeung wajib ka awewe nalika mandi teh antag sila kudu ngumbah makana kulit yazharu minha ingdaku dia anu jelas nalika diuk kana dampal teh dongko. Jadi wajib ye ka awewe nalika mandi junub ngilangkeun head
ieu wajib ngumbah kulit anu nalika dongko aya lamun nangtung moal jelas. Jadi barang awe mah kan lamun dongko tah molongo eta wajib kakumbah kecuali jero parji eta mah teu wajib. Ieu mah daerah luarna anu mana nalika dongko mah kabuka nalika nangtung mah henteu kabuka. Tanyakeun bae ka awe lah. Nah eta wajib matak mandi teh ulah nangtung mandina dongko ulah nangtung. Lamun nangtung mah moal sah sebab katutup tuh liang tukang ge katutup ku bujur katutup. Lamun nangtung mah matak mandi teh dongko supaya kakumbah kabeh eta wajib tuh. Fa inna zalika kullahu min zahiril jasad numantak wajib karena eta teh termasuk luar badan. Anak kala luar badan kudu kakumbah ku cai. Enak kumaha lamun misalkan keur mandi teh aya anggota anu teu kakumbah. Falau taroka fil gusli maka lamun taninggalkeun dina waktu mandi saeutik sacemplok teu kakumbah lam yasihal guslu maka teu sah mandina. Meureun lamun teu kakumbahna inget pan ieu mah poho piraku teu sabae walau nisyanan sanajan poho. Najan pohoan di leungeun teh aya cet teu kakumbah tetep mandi junubna teu sah. Kudu ulangi deui. Sebab cetna can dileungitkeun heula cetna. Eta matak nya ngade tai kuku tah kukuna paranjang loba taian tah eta kudu dileungitkeun heula. Leungitkeun ulah di paraban bae kukuna bising-bising we jadi tai kuku. Ngan wal afdalu ayyak sila hadainil mahallain anu leuwih bagus nama urang teh kedah ngumbah hadainil mahallain kana ieu tempat dua teh mana liang bujur jeung lamun awe mah barang hareupna kudu kakumbah teh eta ngumbahna qabla jasadi samemeh ngumbah awak. Jadi khususkeun la biniyatin takhusuhu ma ghairon niyati ala baqiyatil jasad. Jadi niatna khususkeun ka eta heula. Jadi ngisang heula lah, ngisang bari diniatan, ngisang bari diniatan khusus ngilangkeun hadas. Beres eta karak mulai mandi niatna niat mandi teh. Nah waitu rob al hadas di hate we niat mah jadi hate ieu. Nah eta masalah rukun mandi. Wa sunanul gusli katsiratun wallahu a'lamu bissawab.